Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang angsadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda anu judulna apresiasi carita pangalaman pangajaran kedua, tema kejadian sapopoe anu judulna ngabuburit bahasa Sunda di kelas 5. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta anu kahiji ngajelaskeun ngeunaan eusi carita pangalaman, jeung anu kadua nulis carita pangalaman sorangan. Apresiasi carita pangalaman anu judulna ngabuburit. Usum puasa, usum ngabuburit. Jadi emut kana dongeng cece keur alit. Emut soteh pedah we abdi oge keur puasa. Beki karaos murilitna patuangan. Beki emut kana dongeng cece. Meureun cece oge kapungkur sakieu laparna. Cacak abdi we ayeuna tos kelas 5. Sakieu asa kasiksana. Komo cece harita teu acan sakola SD acan cenah. Ais entong di kamar wae atuh ngabuburit geura. Jalan-jalan ka mana mah ngarah teu karaos. Mamah anu nuju ngadamel kolek ka kuping ngagorowok di dapur. Moal ieu nuju resep maca cek abdi bari api-api mukaan mangle anu ti tadi ngagoler gegireun. Niat mah maca tapi gening lapar karaos wae. Jadi teu purun nanaon. Kalah ka emut kana dongeng cece. Cece teh kapilanceuk abdi putra uwa kapungkur mah bumi uwa teh caket abdi. Tapi ayeuna mah ngalih ka Bandung. Atuh cece oge ngalih ka Bandung. Ayeuna mah nuju kuliah cece teh. Kapungkur mah basa caket abdi keneh. Sok sering ngadongeng. Resep aya dongeng sasatoan, aya dongeng pangalaman. Sakali mangsa cece ngadongengkeun pangalaman di candak ngabuburit ku tatanggana. Ceunah harita cece teu acan sakola. Yuswana oge nembe 5 tahun setengah. Ti aalit cece tos rajin diajar puasa. Harita oge kitu poe mimiti ngalakonan puasa. Pasosore cece anu keur ameng diburuan diajak ku teteh-teteh anu ngajakna teh murid uwa pisan. Duka pedah tebih teuing. Duka pedah poe munggaran puasa di tengah jalan cece teu kiat nahan lapar. Untungna harita teh caket bumi wadidi. Sobat uwa ningalieun cece pias cenah. Teteh anu ngajak teh nyimpang ka bumi wadidi. Da apaleun wadidi sobatna uwa. Di bumi wadidi cece digolerkeun dina korsi panjang. Da leuleus teu bisa calik-calik acan. Keneh ku wamimih istrina wadidi. Cece disuguhan susu coklat sagelas jangkung. Legut-legut dileueut nepi ka seepna. Malah cenah harita cece nyuhunkeun deui sagelas. Nepi ka seep deui bae salegukeun. Emut kana dongeng cece abdi jadi rasa isin sorangan mun kudu eleh ku lapar ku hanaang. Cece oge gening anu harita alit keneh pisan tos karasa
tos kersa ngarasakeun diajar puasa. Komo ieu abdi tos kelas 5, nya tahan we lapar meuesan mah. Ais gugah magrib buka moal mamah ngagugah-gugah. Astagfirullahalazim, teu karasa jadi ngalenyep, tapi teu karasa abdi kasarean nepi ka magrib. Ngabuburit kalah dina kasur ceuk mamah bari ngusap sirah abdi nu keur nyiuk kolek pisang karesep. Carita ieu dicutat dina majalah Mangle nomor 2187 kaca 46. Pancen babarengan. Hidup ayeuna dibagi jadi genep kelompok. Tiap kelompok ngajawab hiji pananya. Hasil diskusi kelompok pek tepikeun dihareupeun kelas. Pancen kahiji. Anu kahiji, naon tema nu dicaritakeun dina carita di luhur. Anu kadua, saha wae palaku dina eta carita. Kumaha watek palakuna. Anu katilu, di mana iraha jeung kumaha suasana kajadian dina eta carita. Anu kaopat, kumaha jalan caritana eta carita teh. Anu kalima, ngagunakeun kecap-kecap naon pangarang nyebutkeun palaku dina eta carita. Anu kagenep, amanat naon nu hayang ditepikeun ku pangarang kana nu maca dina eta carita. Pancen anu kadua, nuliskeun pangalaman. Tangtu hidup kungsi menang pangalaman pika gumbiraeun atawa pika sediheun. Pek ayeuna caritakeun pangalaman hidup teh dina wangun tulisan. Pangalaman hidup dituliskeun dina buku pancen. Wilu jeung ngerjakeun. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya mangpaatna. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.